Wah, iya dina ciri-ciri nama isi jago, iya aing nyiaran ka mana bae iya. Waktu salah isi jago dina ciri-ciri nage iya. Iya isi sebenarnya di mana iya. Kotok ge eta ciri nage ka ciri eta isi jago iya. Atuh nyaho kaje. Jadi masih gebek ngomong namanya iya kotok maneh. Nah, Alah, gugu yang bener ya dina ciri nage ta. Terus mau salah deui. dah iri si gebek. Dipuan aing di bae. Jujur nama aing di bae nu beunang wajah aspal ya. Gugu sarua dia jeung si gebek sia. Ganggu yang di bae ini bener-bener.